bayangkeun ku si lain jeung dewek oge gede keneh naga bari eta budak segede kitu rek diadukeun teuing dewa geus lieur namanya hah urang luhur geus ka mana karepe ngomongna teh pek pikir ku si lain naga anu sagitu gedena teh sagede studio bicara meneng-meneng Gusti petengatin nira atin nira lir kalimpunan mega potara kawarlan mega putih wala salin sumabda salin sumabda panengah Pandawa Arjuna sakedapan betenawang sumarganipun peteng penggali halayan asa pamohalan para dewa anu sakitu gagah sakti mandraguna sadayana daya nu kiat sedengkeun ieu murang kalih anu teu nyaho naon-naon yakin bakal ngarengsengkeunana umawi kitu Arjuna bingung kalayan sangsa aya dina mana Arjuna kaula nun eyang teu perlu nyarita apa eyang karena rengkak paripola hidup yen hidup teu nyaluyuan kana ieu pasualan tapi eyang yakin yen pangeran Bujeng Hinga ngajadikeun kajadian naga percona eleh ku budak moal heseun tingali pangeran ngayakeun bumi langit sawarga naraka jeung pangeusina teu ngangedekol-dekol acan cekap kun payakun urang mah kada rencana jeung kahayang urang ngadoa we aya ada tah kitu Arjuna teu perlu nyarita daya-daya kaula nun wayahna kasih ayeuna mah urang buktikeun we nanging ieu mah upami naon upami kajadian pun anak sasatna di Rogahala ku eta oray nyata naga percona dugi ka hanteuna bade kumaha eyang tanggung jawab tanggung jawab 100 poe teu bisa rengse kajadian ieu budak mun seug di Rogahala eyang bakal turun tina karajaan nuhun kaula nun tong acting teuing we ka jeung 100 poe masilna teteng ngurus ucing cing percaya sanggup urang tanya we budakna hidup jabang tutuka ieu teh nu disaulkeun jeung ngeunaan naon putra teh bade nyuhunkeun PS ka eyang ai PS teh naon jang tobatnya cek wa oge barudak ayeuna mah mun geus poho kana budayana cu baheula mah gatrik galah sonah sasalimpetan heuh mun cocooan gegerelengan ayeuna mah deuleu make jeung PS teu apal-apal acan dewek mah PS jang aduh ya aing kaget budak dek diadukeun jeung oray bari jeung lain oray naga
bayangkeun ku si lain jeung dewek oge gede keneh naga bari eta budak segede kitu rek diadukeun teuing dewa geus lieur namanya ha urang luhur geus ka mana karepe ngomongna teh pek pikir ku si lain naga anu sagitu gede teh sagede studio teuing lamun jeung Nagasari mah alah ampun aing teuing asa pamohalan aing dina waktu ayeuna ye geus lieur yang tapi aya dewek marek percaya we kanu kagungan panteng kene keyakinan segala rupa oge da anjeunna mah moal heseun ha aya dewek mah ngomong si kitu sote tina kanyataan di hiji tempat aya gempa bumi bujeng hinga longsor urug bujeng hinga masjid imah jelemana kolot nini aki-aki orok kagencet nepi ka paeh dipikirkan kana kitu manaha ieu Gusti bet biadab maknya orok nepi ka bisa diselamatkeun tuh padahal orok macan naon bersih kene nu matak aya sababaraha alternatif nah ieu teh turunan ti nini akina nah dosa nini akina nah dosa indung bapa ngan anu leuwih eta pisan mah dewek mah yakin yen Allah mah maha dina sagalana beheung teuing eta budak teh geus gede nepi copeteun dina paehna teh doraka mending leutik keneh jadi kasawarga tuh nu matak teh oge ta eta keyakinan anu matak teh ketara kagetan nya matak sagala rupa kejadian sok jadi ilmu teh kitu deka eyang teh gaduh musuh anu ngamusuh saha eyang aing ngaranna teh naga percona naga teh naon jadi hidup can apal naga aya oge naga umpi lain aing ngaranna teh naga baruna naga percona naga nayaga percona sanes nayaga kasep naga teh orai gede aya sukuan aya leungunan sihungna rangeteng putra kamari menak sihung di kebon sampe eta mah suung atuh adik tos ngising sirikeun sihung sanes suung kasep sihung tong heureuyan sia lah tong heureuyan dewa kitu patut teuing kumaha lamun aya nu ngageugeureukeun geus ya punten tak kitu mana nagana ulang plek-plek tunggu ning adi wanieun sawios ku putra eta nagana ulang plek-plek eyang diheuleuyan naga tah kitu aduh marukana nagaan panginten wani sok aduhkeun jeung naga polocot sanes naga polocot naga percona naga pacona tak itu sanggup mangga eyang nuhun kasep jajabkeun di mana nagana eyang wayahna jajabkeun ka Kang Panjindrada paman kasep nyuwun kedoana putra dek gelus salang sinaga polocot paman jabang tutuka